aing hideung. Kapoe, kapoe, kapoe. Panasan bae. Masak naon ya ieu? Di si Jejes buka puasa. Mana yang kolot kata budak. Kolot naon ya? Boleh capek amat ya nggak keluar lah gitu. Ih, mana beas beak di duit ipis. Nambah deh, boga adi rada heuleuh. Pilok ke gawe, komo ngabantuan teteh mama. Nyahona buka puasa, yang dahar, yang segala kolak, es campur, gorengan, kudu aya be. Ai kana gagawe mah hese, masa Allah biasa. Boga adi. Panas amat, iya botong. Cacing pada demo minta jatah. Tengertikeun cacing aing keur puasa. Bikin gorengan bae lah. Membuka anak, ngebari ya tau mah. Mana sih Jess? Jess! Jess! Ya Jess! Ya Jess! Ya Jess! Jess! Ya Jess! Naon sih si teh gorengan bae? Ya Jess! Ya Jess! Ya Jess! Naon teh? Ulin bae deui. Saha nu ulin orang di jero imah? Karena di jero imah. Atuh kor aulina di jero imah. Saya mah di jero imah jeung ulin. Atuh sabado jejes. Nembalan bae. Adi diomong teh ya. Masya Allah. Eta celana be akurinya kuno dipake. Emang kunaon? Pan sia bikang. Kunon celana sararoek dipake. Pan ieu bulan puasa. Isin ke tetangga. Isin ke batur. Coba bapaknya anu bener. Komo batur mah sampai dibungkus awakna kabeh. Emangnya jejes lontong dibungkus. Sia jauh na bisa bae. Terus ka ditu meuli tarigo ya. Jangan ngin bala-bala. Kemana mau lina? Ka Bagedur. Jauh amat. Atuh ka warung, geulis. Oh enggak mana dita? Ih, jantungan aing boga di doang sia. Teh, Naon, balik di bae. warungna di belah ditu apa di belah ditu? Atuh di ditu. Oh enggak satu. Ih, budak. Beneran sampeng gitu budak. Sahur mah 2 piring aing, tapi lulus kene bae keluar deui. Aneh aing. Segar. Maghrib datang mau selamat kunci es peak langsung. Mana can meuli baju, can meuli kopea, can meuli baju koko. Katana lepis be, aduh, boga duit, mana baju can dibayar ieu ka si Robe. Jang buka, jang buka, jang buka, jang buka, jang buka. Aduh, penyakit. Woi Gadun. Ada. Siap. Saya tidak salah diuk. Tadi pan sia ngagrok naing. Pan aing teh nita diuk sia. Kira-kira be si aing capek di tadi limpang bae. Pan sia biasa mau motor, ka mana motor sia? Motor aing pundung bae hang. Kunaon emang nak? Eta gara-gara kamari teh lah, kena aja pun motor aing. Eta karak motor nu kena ajab. Encan sia nu kena ajab. Ulah kitu sia poang, sia hirup di kantong aing ge. Si
Siap Om Gadun. Baliklah aing. Coba Dun aing injem-injeman duit ya jeung beli baju koko, kopea jeung samping kan aing teu boga tah mau bisa salat Id. Siapa duit, beduit. Nu kamari ge can beres jeung aing. Ya eta mah beda deui panurusanna. Emang berapa duit? 200.000 be jeung beli jamang doang ieu. 200.000 doang. Oh. Segitu doang. Oh, sakitu bae. Kuari. Atuh isukan be, atuh kuari lah yang minta nak kuari. Oke, ayo duit teh yeuh. Terus diguntingan dan cennya. Ya, Nah, gitu jing, karak sia. pas lebaran saya nya. Oh. Si hari kieu mau ke bos aing ban. Sia hirup lagi di kantong aing. Woi, Pan. Naon siapa teh toge? Sia kenal ngadapang bae kos buaya. Aing lulus keur puasa, Bang. Tempat yuk ayo sama yang mau aing bae keur puasa. Nu bener. Aja sih ngomong-ngomong puasan teu. Puasa aing tuh, puteng aing kempes tuh. Coba koe sasar. Kempes len. Tah, ieu naon sia? Ulah ieu mah jangan buka. Oh enggak. Aing jangan buka ieu mah sia. Oh enggak emang sunang duit ieu di sia. Ya mau naon eta, Bang? Aing mau es kelapa yang buka. Ya puasa gitu, Bang. Aing puasa lah jubur seng. Ya terawih teh Bang keur penting. Terawih lah. Sia meureun pan untuk terawih. Aing keur penting terawih deket bedug. Oh, aing ge terawih pegel aing. Datang ngadenge gitu amin paling kenceng. Saya tak. Batur. Laju sia puasan tuh, Pak. Puasa lah aing mah. Kita minta duit beka aing teu puasa lagi ngomong nuk meuli jamang yang lebaran. Atuh ieu mah duit jeung beli jamang lebaran. Sia puasa buka jeung naon ke? Jeung nu amis-amis bae. Jeung naon? Naon bae nu amis? Jeung kolak, Lain. rujak, Lain. korma. Lain. Pasti jeung naon sia? Jeung si Yes. Bisa, boy. Sia jubur seng. Bisa bae siapa teh toge. Yes. Dia naon nuturkeun gaya aing. Mun aing ge hayang bukan jeung nu amis-amis. Ayo geus ke mana yuk? Wari yuk. Ayolah. Ih, budak kemananya? Panggil jasa, beli terigu doang deh. Apa kalau tidur gitu budaknya beneran? Beli terigu nak? Mana terek maghrib? Terigu can datang. Bodo amat lah. Con, awak aing leuleus. Doh, sekarang puasa segitu geus tulus, kaing mah jarak aing tuh semangat terus. Aing teh sahur, Con. Ka pohon keur peuting kaheesan. Aing keur penting sarua dot, teu sahur, kaesan dong sia. Tapi aing tetep semangat dot. Aya hiji carana ampe semangat. Naon syaratna, Con? Loba-lobakeun inget ke janda. Ih, sia mah lain puasa Ramadan mosan janda. Atuh sekalian me dot parapit. Sam cilok ngarti cak aing mah. Ajus yang geus meuli jamang can Con jeung lebaran. Encan pugu aing karek meuli kos angklek. Nyicil hiji lah. Aing parusing jeung cak aing. Atau mendingan jual gabah bapak kelut sia ayo yang baturan. Pugusan hapa KB aing kemarin ngajual biasana Oh. kajual eta menteu kanyahoan hapa KB pugu. Aing kemarin hampir gebugan di ditu.
puasa ngomong ke jelema bae. Itu aja ngomongin jelema buku. Ya jud maju deh. Ate eta jing. Robet. Saya pakai sampingan bajing. Samping pakai ses doang kan, teu pakai petrawe. Aing mah caci duh we con lah neuleuh sia con. Iya, nirisan apa naon? Oh, aing terpenting teu saur. Langsung ieu gimana Ya saya ngelewatin ke lasem dong nama. Iya, ngajengkang bae. Aduh, seuleuh sih. Yes. Mana si Pohang? Wah, hatiku dibae ku si Pohang. Penyakit si Pohang. Wah, sial-sial teuing tah. Lah. Coba dak si ai puasa ulah sok ngomongkeun batur bae. Saya ngomongin batur, Bet. Oh, sia mah karak datang geus tahu jelemana. Aing mah lain so tahu, con. Aing mah nyahopan kala lakon sia. Sia mah jelema keur aya bae geus diomongkeun. Mentok ke situ, Bet, sama parah amat kaing. Entok keres kupleng, ngolpoe tuh, ngolpoe tinggal ngomongin batur be. Anu aya diomongkeun kunyaena. Ini bener sih, con. Oh, eta bener eta kupleng ngomongkeun baturna. Wahara kadi-kadi tuh nya ngomongkeun batur. Dong nyeuna anu bener bae. Pala menyeuna cek aing mah. Awak nage doang eta banjero cek aing mah. Emang ada banjir kok kumaha? Atuh banjero kumaha sih sia anu diseseun 25-an teh eta. Hidung. Oh. Geus ngomongkeun batur bae len. Aing deukeut ngomongkeun padahal main teu kadenge meureun. Kadenge aing padahal mah. Aing salah bae di mantannya na gitu udah bener-bener lah sekalipun. Sih ngegas amat ih geus bangke lancar. Atuh rada kesal bae geus kupleh teh len. Atuh lain masalah anak kitu Bet. Oh si con nyana geus ieu naon ge boga hutang keneh ka aing baju. Pohara eta kudu di rukiah eta beneran si kupleh. Aing diomongkeun meureunnya. Aing nyokot bajuna berapa gitu si kupleh. 2. Wih beneran parah eta si kupleh. Aing rada kesal ieu PPI kanyaena. Geus ngomongkeun batur bae len. Geus pokona Bet, pohara amat sia. geus pokona mah sieun geus ulah ngomongkeun batur dot. Ampura dot ke. Geus. Ulah ngomongkeun batur, ieu urang nya nek lebaran, Pak. Atuh Bulan deui tapi tapi rada kesel bae geus kupleh sih. Sebenarnya mah nya boga utang berapa? Baju nyokot beranya nak? 2. Tuh kudu di ieu tenggorokan kudu di naon ran teh? Gurah. Oh, di gurah eta kudu abe rada segeran eta met budak. Ih, kayak ngomongkeun batur bae jeung poe. Ngol peuting ngopi hideung bae cak mah teu awakna teh ya. Pan ieu keur puasa. Eta nya ngomongkeun Ya, baturnya. Pan amun hilap mah meunang meureun detik mah. Ih, ulah kitu con, berpuasa mulai so ngomongkeun batur. Oh, sia. Cuma Percuma puasa sia. saruan eta. Bohong. Daek biur sia ngejeblehan, ngomong ke jelema bae. Gara-gara sia tadi aing kapancing jadi nama jadi kesel ka sia lah. Pan ka aing jeung sia Tapi ya, batal tuh sih puasa aing ngomong ka sia. saruan lah. Saruana Batal teh. mah teu makruh be. Oh, tapi intinya Hmm. bisa kena lah buka jam kolak mah nya. Nyiduh doang. Oh. Demi. Oh. Wah, udah kenal eta bulan puasa hayung es. Nyahoan poin ke para ruasa ya budak ya. Jess, kemana? Ke warung Beli naon? beli tepung. Inggris lah, wah belikeun. Ya duitnya. Inggris aya duit mah jeung Jejes mah pasti aya. Enggak satu. Tangguan ya. Itu kain geragak con. Kurang gitu. Weh, Yes, kadilan Yes, diuk lan Yes. Neng, kalik neng. Anggap ya sopa. Sama sih, lain ku puasa doang. Kalik. Tadi Yes, diuk. Diuk.
Woi, siapa tuh parwasa gitu? Puasa. Eta sih ngakan es. Ibu boga simbang. Ipan es aing main beak na bae eta jang buka. Pan siang minum. Emang minum sama doang kapuan. Aing mah nyakalkeun doang. Lah pan, sia ulah sangat bohong di bulan puasa. Ih, bisa bae siapa teh toge. Sia ge nginum. Sia ngelas bae pan kadang ngangkot. Sia tah ngeles bae kadang petinju cak aing mah. Ah, kunaon banget lah ditutupan. Terpuasa, Jess. Besi batal. Pan cak Ustad ge, nggak boleh lihat yang manis-manis. Si Rombeng. Sebaik. Oh Neng, puasa mah pan harus bisa nahan diri. Nah, tapi Neng mah teu bisa gitu nahan kecantikan. Bisa baik. Ulah kakarak kita ka warung, kita nyokot bulan ge dicokoteun ku yang jeung si Jejes mah. Ih, tapi nabina si Jejes. Melitarigu doang gak angel jasa. Angko puasa, agombalan bae. Koju menang hilap maju. Ada isi itu. Tapi Jejes, iya kan? Bang sia tadi ngobeakeun. Woi, nges, ngara ributan bae. Ejakeun kowe gak kolot sih. Ya ampun Mang, ulang. Woi, Gadon. Itu sih balik. Siapa main tinggal kena yang baik? Tak aing bisa ke mana? Sia ada tinggal kena yang meureun. Ayo ayo geus tinggal-tinggalkeun meng geus. Ye, geus ayo yuk. Yes nih. Tak ku sadari begitu cepat kau buatku jadi terpikat. Canda tawamu, perhatianmu. Jess, urang bukber yuk. Urang hayang buka jeung anu amis-amis. Bisa bae teh si Rombeng. Tapi ieu mah con tiis. Alebetan amben kolong mede. Ya emang ieu jeung sakit tuh. Oh, jeung naon ieu? Ingin bala-bala. Nah. Jejes ha. Tuh, mau. Ah, jejes. Mau lelah enak, Bong. Ha. Jejes tuh, si Benok tuh duaan tuh. Mau nolong, Bong. Woi, si Benok dulu tuh. Ji, eta budakna. Mana tadi guna? Ya, terguna. Iya, iya mah Aci. Emang Aci? Tak percaya muka sia dulu. Aci ta, aku sia dulu ta Aci ta. Itu si Benok kenal itu. Tuh dia. Ya ta, Aci ta. Ampun. Ta. Yes. Kunaon nita batur? Atuh manehna nu hayang. Atuh ieu mah Aci. Tah, buka bejong Aci tah. Kami dari tim Kuple Kreator mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.